nu dijieun tina kayu jati, nu dijieun tina kayu waru, ya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya. Tuh itu pangeran urang di lempangana yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong. Cak jeung Nabi lu ku blon-blon teh pangeran mah ge ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong mah dibawa penyelamat kan nyana musian ngising atuh ngilu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising anjing Nabi Nuh ngalalaga kaumna tetap noh eren dakwah innal naraka fi dhalalin mubin kaulan dalam mana capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingkan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real wae sih nu jelas ulah sok teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran teu kadeuleu naon anjing Nabi geus rada kanasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing di Ciduha aing di Carekan aing di Caci aing di